Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khubiyani qala tahilati hati. Allahumma aftah li wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah li wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah li wa lakum futuhal arifin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya Rabbal al hadisu sabi'u ari hadis anu nomor ka-7 eta an Abdillah ibni Mughafalin barisanti katampi ti Sayyid Abdul Somad bin Mughafal barisanti. Qala ngadawu Sayyid Abdul Somad. Sami itu nguping abdi ana wahabab ni munabihin barisanti kana yen sanyana Sayyid Wahab bin Munabih sahabat Kangjeng Nabi nya anak Wahabab ni Munabih radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah taala analur Gusti Allah anhu ti Sayyid Wahab eta yaqulu ngadauh ieu Sayyid Wahab qara'tu maca abdi fi akhiri zaburi Dauda dina akhir kitab Jabur anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Daud. Dina akhir kitab Jabur anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Daud. Sholawatullahi alaihi. Sholawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah eta alaihi mugi-mugi tetep ka Nabi Daud. Salasina kana 30 apane satron jajaran. Sayyid Wahab bin Munabih sahabat Kangjeng Nabi nya radhiyallahu taala anhu anjeunna misaur jisim abdi cenah gaduh kitab Jabur asli anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kantos maca kana lebetna eta kitab Jabur. Tadi lebetna teh aya 30 jajar anu eusina teh pidawuh Allah gitu. Qala ngadawuh Gusti Allah ya Dawuda barisan ya Dawuda hai Daud cek Allah da ieu mah nya hai Daud cek Allah ka Kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud teh ramana Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal tadri nah terang anjeun ayul mukmini hal tadi nah terang anjeun ayul mukmini ari mukmin anu mana ari mukmin anu mana eta ahabu anu leuwih dipika cinta ilaya mungguh kami cek Allah ka Kangjeng Nabi Daud
anu diseratkeun dina kitab Jaburna. Daud nah terang teu salira mukmin anu mana anu ku kami dipikaresep gitu. An atila hayatuhu, an atila an yen atila, an yen atila naha anu panjang naon hayatuhu hirupna mukmin. Apakah anu umurna panjang? Qala ngadauh Nabi Daud lah ente. Manawi cenah ya Allah teu terang mukmin anu mana tah anu ku gamparan dipika resep teh. Qala ngadauh Gusti Allah. Saur Gusti Allah allazi nyaeta mukmin cek Allah. Anu dipika resep ku kami teh nyaeta mukmin idza qala di mana-mana maca ieu mukmin la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah sya'aro barisan sya'aro 5 baris ge sulasi majid pi warna kadua sya'aro mangka muriding gitu. Naon jilduhu kulitna mukmin. Warta'adat jeung ngalaleper ngadara regdeg gitu atau ngalaleper naon mapasiluhu barisan pirang-pirang buku-buku awakna mukmin. Pirang-pirang buku awakna mukmin engsel buku teh. Lain buku tulis engselnya. Engsel awakna mukmin. Lain engsel pantau kan, engsel tanu. Mun curug bisa kieu. Nah, bisa kieu leungeun. Aya bukuan teh engselan. Saur Allah Ta'ala tah anu dipikaresep ku kami teh lain mukmin anu panjang umurna sampeun ka 100 tahun leuwih gitu. Lain. Saur Allah anu dipika resep ku kami mah nyata jama mukmin bila mana manehna maca lapad la ilaha illallah kulitna teh maruriding gitu cara rengkat kulitna teh pori-porina teh mararuka gitu. Tuluy weh engsel-engselna teh gitu buku-buku nate ya engsel ten karari tanya tuh biasa aya engselan bisa nararika teh oh iya oh aya engselan gitu buku-buku nate gitu ngagalaleter ngadara regdeg gitu nah itu jadi kulitna maruriding engsel-engsel awakna teh ngagalaleter gitu. Ngagalaleter. Eta can anu dipikaresep ku kami. Matak kusab aya pidahu ieu so aya nu nerangkeun. Jadi cenah maca lapad la ilaha illallah teh kudu gerak cenah kitu. Kudu gerak jadi si engsel awak teh nya kudu gerak seperti anu ngadeg-deg gitu seperti anu ngalaleper nah ieu kulitna seperti anu muriding teh anu digerakkeun awakna gitu. Jadi engsel-engselna digerakkeun bade mastaka gerakkeun ieu awakna digerakkeun kayak seperti nu muriding mah sok kitu nya nu muriding geuning lamun kiih dicai aya tungtungan geuning saraya tah kitu cenah anu nerangkeun kitu teh kitu meureun eta mah nimu elmuna kitu
tak sok aya ge nu gerak mun masakana la ilaha illallah la ilaha illallah ieu teh bari awakna teh kaluhur ka handap la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tuluy mungkin lami teh mungkin tarik la ilaha illallah la ilaha illallah tah eta tuh muriding tuh nya amangnya katanya muriding langsung tuh itu muriding langsung muriding tah gitu jadi ulah cicing mah dikir teh la ilaha illallah la illallah la illallah la ilaha illallah ya Allah wah kiri tah kences hatena teh caang kian maca shalawat Allahumma sholli sholatan kamilatan alladzi amin asya jeung amin can amin masih ada shalawat atuh Allahumma sholli kamilan Allahumma sholli batur geus batuk do bil hawaij anu lak amin can teh geus kences mah kakangjing nabi na ge teu ngeling atuh sare dina shalawat tamodena dikir sare gitu cici la ilaha illallah la ilaha illallah sare geus eueun anaonan hatena bobot so aya nu mimpin tahlil ge nya anu pimpinna semangat tarik la ilaha illallah anu mimpin ya bahaya mah balik euy pimpin kudu kitu udah kudu bener nanaon ge komo nu mimpin kudu leuwih bener anu dipingpinna teu pati bener heureui hotel kitu nya teu jeung elmuna teu husuk tah nu mimpin mah kudu bener kudu husuk kudu make ilmu aya ge nu sare moal mah bener ciri manehna hatena teu aya ngeling ka Kangjeng Nabi teu aya teh yang ngeling nah itunya mata laeran lamun teh mah ilmu zikir si engselna teh gerak teh ieu teh engsel mastakapan ieu ya engselan tiasa kitu teh tuluy kulitna cara rengkat teh nya tadi gerakeun teh naik turun la ilaha illallah la ilaha illallah tuh muriding deui ya gitu cicing mah makarasana naon dikir teh moal sunatna peureum gitu teh beuki lami beuki gancang beuki tarik beuki aneh nah teh aya hal anu urang belum pernah merasakan sesuatu itu gitu naon nya sesuatu itu teh coba we aya ngeunaheun kitu kana hate aya sedih sok ceurik kitu nya lain sieu nya amun namana kiban sok aya ceurik maca dikir teh ciramayan sararedih gitu beda jeung bolotot komo bari cicing la ilaha illallah la ilaha illallah ya ilah moal luak lieu pampreng ka ditu la ilaha illallah cai mantap cayangin la ilaha urang gede karesna la ilaha awaleng gitu moal nu mah balik nah kitu tah ieu ku aya pidauh ieu nya diseratkeun dina kitab Daud kitab Jabur Kangjeng Nabi Daud oge gitu perkawis maca la ilaha illallah ieu teh saur Allah gitu iksa arojil duhu wartaadat mapa siluhu pa ini maka saya sunah kami saur Allah taak hari mahu
bakal ngamulyakeun kami kitu ka eman bidzalikal mauti ku bidzalika ku la ilaha illallah ku zikirnya al mauta kana mautna tangke ku kami pa ini akrohu pa ini makasanya kami eta akrohu mikangewa kami itunya eta akrohu mikangewa kami lahu kaman gitu tadi bidzalika ku zikir al mauta kana maut tamangka kami kanggo anu dikir seperti kitu mikangewa lamun kami buru-buru ngamaotan manehna itu duh lebar di dunya aya nu dikir kitu lamun eta jami engal-engal di maotan kini lewat ka di maotan cenah panjang umur gitu tak gitu jeung resepna hoyong panjang umur teh pami hoyong panjang umur panjang hoyong mamas panjang hoyong tah dikirna meda amang tadi gitu nya cek Allah tah pa ini akrohu lahu bidzalika al maut kama yakrohu tatapina kama yakrohu seperti yen mikangewa sa al walidu bapak al walid baca eta barisna al sa walidu bapak li waladi kabudakna walid tak seperti bapak kunyaahnya anak kabudak horeamun budak keneh geus maot tuh lamun maot teh muron teh curigna ge nya kumaha mah da kitu tah oge teu hoyongeun ngamaotan anu tukang zikir tah sapertos neme teh ya kulitna muriding engsel awakna teh ngagalaleter gitu tah ku berkahna maca dikir teh gitu tah Allah mikangewa kanggo nyabut nyawana jami nu kitu sakitu deuk dipanjangkeun ku kami lah anu tukang zikir kitu mah seperti mikangewana bapak kanu jadi adakna lamun maot budak keneh lebar gitu lebar keur ngeujeunna caoeun ka budak kitu walakin lah budak cenah kitu badak tatapina teu meunang teh ta maujud lahu kaman kitu minhu tina zikir tatapina urang teh lamun hoyong panjang umur ku ngalaksanakeun zikir anu neme tah dikirna teh ulah dikir musiman tapi kudu dikir dawam mah dikir musiman anu maot tahlil karek dikirnya lamun salat gitu bari ngiring wiridan karek dikir lamun anu maot tah tara dikir lamun teh salat teu wiridan atuh dikir tak kudu dawam kitu mata kudu getoa salat berjamaah jeung wiridna meh ngiring dikirna lamun anu maot ngiring ngadoakeun nu maot cing bener dugeng kaberes ame ngiring dikirna boleh kudu rajin jarah kusabab aya tahlil dina jarah tah cing bener dikirna duikeun kaberes dikirna tah ame urang teh kalebeuteun ka ahli zikir ahli pangdikiran cekolot teh ulah dikir musiman cik tadi ge anu maot karek dikir anu maot tara dikir tah anu dipikaresep ku Gusti yang bakal dipanjangkeun umurna ku Gusti teh ahli dikir ahli pangdikiran kapanjang mun 80 80 100 itu bahkan amang gaduh guru di Cikolotok teras
Aja Cikolotok gaduh guru di Jawa Kiai Haji Mahfuz Syaroni Magelang gaduh deh guru eta yuswana teh 120 tahun Pak jam untuk make itu ke di kaca soca ngaburuk jag gitu kapupusna teh bade 120 hiji tahun pupusna berarti yuswa eta ulamanya kacida manfaatna da kusabab anjeunna ngawitan masantren ngaos ka ditu ka dieu saatosna teras muka pasantren ngawuruk dugikeun ka yuswa 120 tahun ngawuruk eta sabaraha puluh tahun tah anu dianggo ngawuruk yuswana ta eta kalebeuteun kana khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi sesamanya. Tuh ngawuruk puluhan tahun. Manfaat luar biasa. Eta teh dikir ngeudir. Anu didawamkeun teh dikir. Jeung sakumaha ilmuna. Anu berhubungan sareng dikir. Lain dikir musiman. Itu bab dikir teh nya barudak. Matak manjangkeun umur walakin labuda lahu minhu ini saya sunah kami eta uridu ngamaksud kami an asurahu atau an asirahu lah kana yen ngarasiahkeun kami kitu kana di kaaman karena yang ngarahasiahkeun kami kaman itu pi darin pi darin di imah walaki labu dalau minhu ini uridu an asirahu kana yen ngalalawunkeun kana yen ngalalawunankeun gitu lah. Kana yen ngalalawunankeun. Itu kami kana